yuk. Murah jalan mas saya. Nek nan sia ka dia, nek maling pare aing. Ngahaling sia ka ditu. Bodo amat. Tuhnya, bangun sia. Letik-letik. Asa nyokot naon eta? Nyokot cawu. Jeung naon sia cawu? Lapar kitu. Matakan kita yang kami mah kalau dek peplakan, dek nyawa, dek melak cawu tuh. Nyawa kolot-kolot. Kolot goreng patut. Nyokot-kolot goreng patut. Kadi ngelindukan nyokotan pepelakan anu aing. Tolol. Maling harus digebugan euy. Heeh. Kan lagi eta aya deui. Iya. Ai can kayu sok itu meureun. Oh, eta orang kudu nitah bae, tah dipaehan bae. Ayo. Iya, eta si Bagong, eta aing di sepakan. Bangsa, eta jelema. Ih, dikadek sih ku aya. Iling sih ulah ka dieu deui. Aing mah ikhlas eta cau ka ditu. Oh, sia mun ka dieu deui ku aing dipencit, sia ku aing di. Jujur, anak perawannya dekan. Enak meureun bu, tadi bikin abdi ya. Ngeunah bae dibikin kasia sia tukang mado jeung naon ulah dek neng. Bung, ih, gila euy. Kayak aing di parabanna ku duit haram lah duit kieu. Kan halal. Malah kayak menjaga jadi pengusaha batok bolong. Hah? Batok Batok bolong. bolong. Oh, sia mah kayak kancing bolong meureun. Teu hayang amat jeung naeun non ulah dek. Kami tampil dengan. Heeh. Di dalam mah naga ku yang sebat-sebatnya naga sawah tuh. Kang Dika boga anak hiji sugan dibikeun. Gonyos tadi ya, Bang Setrin colak dia di kadek ku aing. Batok bolong, keur batok bolong teh kumaha na gede teu ngeres deh, teu ngeradi hirupna deh. Kamalingan bae. Tuling badi sarung be. Nyaga aing hangka anak kudu ngangeuskeun gebotan. Kiting mah mau siksa udah. Rosi keren gerak dia. Menang dengan cara anak nama yang semua dek dah. Wae. Pokoknya mah sia kudu dianggaskeun eta sia hayang kaing mah. Tenang. Terus ya sing cepet. Tenang. Gebot terus ulah beureunan. Tenang. Awas apa ya. Tenang. Tenang. Ya. Tenang. Aing